Allahumma salli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala Kitab Kifayatul Akhyar karangan Syekh Taqiyuddin anu nyarahkeun kitab Ghayatul Ikhtisar karangan Syekh Abu Suja'i ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dunya wal akhirah amin. Tina hadis salatnya hadis sari. Man ari sawe jalmana eta yurid ngerasakeun sa Allah Gusti Allah taala bika man khairon kana sae yufaqih maka maparnan paham ya Allahu ka man fid dinina agama hadisun syarifun ari ieu hadis teh eta hadisun syarif hadis anu mulia. Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun ari eta pendahuluan alhamdu ari sinu puji eta lillahi tetep hamdu kagungan Allah ala dzat khalaqan nyiptakeun illadzi al mawjudati kana pirang-pirang nu aja min dzulmatil adami tina poekna eueuh binul ijati ku ngayakeun ku cahaya ngayakeun tina ngayakeun nu sarepkeun jeung cahaya gitu. Hese lamun secara naon teh letterlock namanya tina cahaya ngayakeun tina ngayakeun nu sarepkeun cahaya tina eueuh nu sarupakeun jeung poek ku anon ku ngayakeun nu sarupakeun jeung cahaya wajal jangan dikeun iladi hakana ieu mawjudat dalana kana petunjuk kana jadi dalil ala wahdaniyatihi kana keesaan Allah taala kana keesaan iladi ilabil basiri pikeun jalma-jalma nu ngagaduhan mata ati lain ati daging ati lain hati kolbu namanya jiwa nafsun diri ila yaumil ma'adi napikeun ka poe pangbalikan wa syar'a jeung nyariatkeun iladi syar'an kaun syariat ikhtarun milihkeun iladi hukana syar'an linapsihi pikeun dirina iladi wa anzala jeung nurunkeun iladi bihi kalawan syar'ais wa unzila diturunkeun bihi wa anzala kitabun wa arsala bihi nurunkeun bihi kitabun wa arsala bihi sayyidul ibadah ya itu kumaha wa unzila kitabun bihi kalau ini syariat gitu we wa unzila jeung diturunkeun teu wangzalanya nurunkeun kitaban kudu nama dina ieu mah kitabahu wangzala bihi kitabahu sudah diperbaiki kitabun emang wangzal jeung nurunkeun iladi bihi kalau ini syarat kitabahu kana kitabna iladi warsal jeung ngutus itu ladi bihi kalau ini syara'an sayyidal ibadi ka junjunan ti para hamba faudoha maka ngajelaskeun ini sayyidul ibad Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana ka sadaya mah jatahu kana targetna Kangjeng Nabi kana sasaran pusat sasaranna ieu sayyidul ibad. Jadi Allah nurunkeun kitab ngutus rasul maka rasul tersebut menjelaskan kepada kita gitu oke okay? Ini jadi marjana tong ka Allah ya so abdi kantos lepat faudoha tapi setelah diteliti lagi kok Allah sih yang menjelaskannya ya rasul dong yang menjelaskannya untuk kita kepada targetnya Kangjeng Nabi lalu rasul berkata wa qala sareng mantak dieukeun marjekeun so wa qala sareng ngadawuh itu rasul sallallahu alaihi hadihi ari ieu jalan teh eta sabilur rasyad sabilur rasyad jalan kebenaran hadihi ari mahjah gitu hadihi ari mahjah eta sabilur rasyad jalan kebenaran kayak sholat muga ngarah masa Allah Gusti Allah alaihi kayi sayyidul ibad wasallam sareng muga maparing sejahtera Allah ka ibad wa ala ali jeung ka keluargana itu ibadi sayyidul ibad gitu wa asbahi jeung ka para pangutusan ibad salatan kalawan rahmat zakiyatan anu suci bila nafadin kalawan taya saetna ya batasna wa ba'du jeung dina atos maca bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam bainal anfasa maka sungguh pirang-pirang diri azakiyata anu suci anfus atau libata anu nyungkeun anu milari anfus alil marotib kana pirang-pirang martabat aliyati anu luhur ima faktib lam tazal teureun itu anfus eta tada aba naon teh semangat tekun ieu tada abu tada abu gitu tada abu lamun tada aba tada abad atau lam tazal tada abad berarti eta tada abu asalna teh oke dipikeun tak nu kahijina tak kamudorean nya dipikeun
Tada abu tekun itu si anfus fitah sinulumi dina ngasilkeun pirang-pirang ilmu syar'iyyati anu bangsa syariat ieu ulum. Wa min jumlatin jeung eta teh sagemblengan ieu ulum syariah ma'rifatul furu'il fiqhiyati ari nganyahokeun pirang-pirang cabang anu bangsa fikih, cabang fikih lian nabiha karena sungguh ku ieu furu'il syariah furu'il fiqhiyah tandafi'u narima katolak naon al waswasu pirang-pirang bisikan waswas teh jamak mufradnya al waswasu wasawis nya jamak namanya al waswasu waswas bisikan asyaitoniyatu anu bangsa setan ieu waswas berarti waswas teh jamak dong tandafi'u ya naon tandafi'u nya tandafi'u narima katolak naon al waswasu pirang-pirang harewos ari mufradna naon nya asyaitoniyatu kan lamun mufradna asyaitoni we asyaitoniyu ieu waswas ke urang teh pilarian nya watasiu jeung sah naon al muamalatu pirang-pirang muamalah teh muamalah teh ya bermuamalah bergaul bukan bergaul jadi berinteraksi wal ibadatu jeung pirang-pirang ibadah al mardiyatu anu dikarido ieu ibadah wanahi mana bi teh wal ibadatu watasihu al ibadatu al mardiyatu wanahi jeung ari nyukupkeun ka anjeun ari anu nyukupkeun ka anjeun bil fikih ku ilmu fikih kalawan ilmu fikih naonana syarafan kemuliaanana eta qaulu sayyidi sabiqina walahikin gustina jalma-jalma nu ti hareula jeung gustina jalma-jalma nu nuturkeun nya orang-orang dulu dan orang-orang nanti gitu zaman modern man yurid nyata dawuhan man yurid mana saja nanti yurid ngersakeun walidun khairun wa kufidin tos tadi rawang riwayat ini hadis Syekhani memburu Muslim min riwayat Muawiyah ti riwayat Muawiyah sin Muawiyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkeun naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Rasulullah sallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi mangarapat ma ubida teu diibadah sa Allah taala subhanahu wa taala subhanahu nyucikeun abdi kalawan nyucikeun sanyatana ka Allah bisyai'in kana hiji perkara Allah teu diibadahan Allah tidak disembah dengan sesuatu afdhala anu leuwih utama ieu syai' min fikih tibatan ngarti fi dinina agama rawang riwayat Bukhari hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi fi jamihi dina kitab jami'na dina kumpulan nana Imam Tirmidzi wa an ya katam ya bin Abi Katsir ya putra Abi Katsir fi qauli dina dawan Allah taala wasbir nafsaka wasbuku maitkeun maneh nafsaka ka diri anjeun ma'aladina sarta jalma-jalma yaduna nu ngagararo yaladina robohum ka pangerana yaladina bil godati di isuk-isuk wala jeung di pasusantan yuriduna tingkahna karep itu si aladina wajahu kana zatna Allah kana ridona Allah qala ngadawuh itu Yahya ari aladina unarobahum bil godati wala asyiri wajah teh eta majelis zikir ya jadi kamu harus menahan dirimu wasbir kudu maitkeun anjeun ka diri anjeun kudu sabar kudu nyabarkeun ka diri anjeun nya kudu nahan maneh di majelis zikir ulah gancang-gancang nyingkah gitu. Qala ngadaw satu atau fi qoulihi dan wa kana Imam Muslim idza marartum bi riyadil jannah farta'u qala mana teh al-dzikru macam tahu kan qala atau dina dawuhanana qala atau al-dzikru huwa majalisul halal wal haram gitu ya. Idza marotum sawar Kangjeng Nabi nyaeta lapat idza marotum apabila ngaliwat anjeun bi riyadil jannati ka patamanan surga fartau maka kudu singgah anjeun kabeh. Kan asalna irtayar tau teh menggembala lamun aya ngaliwat kana rumputan patamanan surga gembalakeun sok dombana di dinya nya kudu singgah maksudna kitu nya. Qalu ngadawuh para sahabat ya Rasulullah wa ma riyadul jannati wa ma eta naon riyadul jannah ari patamanan surga qala ngadawuh ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilaku dzikri ari riyadul jannah teh eta hilaku dzikri non teh riungan dzikir halakoh teh riungan qala ngadawuh saato ki ato adzikru kana pada adzikru adzikir eta huwa ari dzikir teh majalisul halal pirang-pirang majlis halal wa haram kaifa tasari tinggal aku mamali anjeun no kaifa tabi kumaha ngajul anjeun wa tusul jeung kumaha salat anjeun wa tasumu kumaha saum anjeun wa tahujju jeung kumaha tinggal kumaha haji anjeun wa tanku jeung kumaha nikah maneh wa tatluku jeung kumaha nalak anjeun wa sabodalika jeung sabangsana itu keuyeub dikeun ka dieu nya
Wa qala ngadaun sa Sufyan bin Uyainah lam yuto kana lam yuto tidak beres sahadun seseorang ba'da nubuah dina saatus kenabian Abdullah kana nu leuwih utama minal ilmi tebatan ilmu wal fikih jeung fikih di dina agama ngartina agama fikih ilmu fikih atau ngarti. Wa qala jeung ngadaun sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abu Dzar yang Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhuma babu minal ilmi ari sabab minal ilmi tina ilmu na ta'ala mau anu belajar kami hu kana ilmu kana bab eta habu leuwih dipika cinta ilana dimungkam kami min al firaqatin tibatan sareng rakaat naunana tatawuan salat sunatna wa qala jeung ngadawu sa Umar radhiyallahu ta'ala anhu al mautu alfi abidin kana lapan lamun tu alfi abidin la mautu alfi abidin yakin ari maut na 1000 tukang ibadah ko imin anu non anu hudang ko imi laili anu hudang ti peuting isi abid so imina hari anu puasa ti beurang isi abid eta ahwanu leuwih enteng min mautil alimi tibatan mautna jalma alim al basiri anu waspada yang alim bihalillah kana halalna Allah taala jeung Allah haram jeung haramna Allah pahalalan Allah terang paharaman Allah terang wal ayat jeung ari pirang-pirang ayat wal baru jeung ari pirang-pirang hadis wal asr jeung ari pirang-pirang carosan para sahabat fidali kadina ieu keutamaan ilmu nya keutamaan ilmu eta kathiratun seueur ya ayat ahbar asar alhamdulillah amin Allahu alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.